Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ratorik. Saya ingin mengejarkan tentang diantara tentang persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sonten kasadayana. Nu dipikat hormat Bapak Ibu guru jeung rerencangan sakelas nu dipikat cinta. Puji syukur orang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Kuasa. Alhamdulillah ku rahmat jeung hidayahna urang sadayana tiasa pasepung dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu abdi bade ngedalkeun biantara pondok ngeunaan babaturan atawa sasaha. Rerencangan sadayana dina hirup urang sapopoe tangtu urang peryogi batur nu bisa silih tulungan, silih hampura, jeung silih nguatkeun. Eta nu disebut babaturan sejati. Babaturan teh henteu ngan ukur sasalaman, tapi oge sasaluarasa waktu urang susah, babaturan sejati bakal aya dipikeun ngadakeun jeung mare semangat. Sedangkeun waktu urang bagja, babaturan sejati bakal sarua bungah jeung urang. Persahabatan teh kudu dijaga ulah ukur deket lamun aya kabutuhan, tapi kudu salawasna tulus jeung satia. Sabab kitu hayu urang jadi babaturan nu hade nu bisa dipercaya jeung nu saling bilang ngajaga. Pamungkas muga-muga urang sadaya bisa jaga silaturahmi jeung ngajalin persahabatan anu kuat tur langgeng. Dugi kaharep hapunten bilih aya kecap nu kira marenah hatur nuhun kana kasempatanna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.